Oke, barudak balik di jeung urang Mang Damar. Tak 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 das. Channel ieu anu teu kararuan nya videona. Pinggir kampas naon sebelum nama ieu nya. Carita we carita barudak kumaha ieu euy. Teuing minggir kampas naon ieu teh. Cuman pasti tempo sampai akhir video nanya barudak kumaha mencarita ieu. Carita naon? Astagfirullahaladzim ya Allah. Kumaha euy nyaritakeun naon? Jika kieu wae nya lamun teu aya ide konten naon euy ieu engge. Kumaha atuh nya punya YouTube ieu teh caritana. Be bisa ngahasilkeun dina YouTube nya. Cuman teu samudah eta euy. Ternyata monetisasina lumayan. Lamun YouTube Short eta kudu 10 juta viewers sareng 1000 subscriber. Ayeuna BG urang kakara aya bade subscriber sebari temponya barudak tolong dibantu lamun misalkan nempo video ieu nya dibantu subscribe urang hayang jadi YouTuber gitu bisa ngahasilkeun dina YouTube ieu teh kumaha. Lamun carita-carita ti jama nempo-nempo video-video ti jama eta lumayan sih maksudnya penghasilanna gitu nya. Karena orang tertarik jadi nyin konten gitu. Cuman menurut orang hese kedingnya jangan konten teh kumaha gitu carana be bisa nyin konten lieur abi ge rek video-video cuman kos kieu wae nya bising teu menarik gitu ditontonna ku jalmi teu aya nu nonton padahal nyin video na we sudah kumaha lamun teu dijieun ini sebenarnya liur ya teh nyin konten naon cuman nya eta yang teh hoyong jadi ya bisa ngahasilkeun lah dina YouTube dina video YouTube Short teh monetisasina misalkan ieu na bisa daftar kene daftarkeun teh 1000 viewers tayangan sareng subscribe sakitu 1000. Lamun video long eta cuman 40.000 jam sareng 1000 subscriber. Nah, bantulah barudak dina orang rek nyin video gitunya. Nyin video kuring cuman sade ayana nyin video langsung di-upload gitunya. Aya edit-editan gitu, aya edit-editan da kumaha we geus sibuk kerja gitu cuman hoyong ngahasilkeun dina YouTube. Cuman sibuk kerja gitu. Hese lamun misalkan kudu ngedit video orang terus ke kuliah gitu ya cuman ke ngejar yang boga pangabisa gitunya yang boga pangabisa ya programmer lah seetik nah kudu bisa gitu ada kemajuan orang teh ada kudu up gitunya tong di dinya wae kalau misalkan di dinya wae orang ketinggalan loba anu jalma bersaing gitunya dina YouTube ge sarua lamun misalkan ulang cicing-cicing wae lamun teu bergerak di ayeuna urang teu bisa gitu non arana bisa nge-up diri orang sorangan moal bisa ngahasilkeun dina YouTube lamun misalkan teu kos kitu ya barudak di subscribe nyalakan lonceng like comment and subscribe ya barudak gitulah orang yang upgrade diri gitu be bisa hasilkeun ya dina video ieu dina YouTube ieu kumaha tuh ieu carana kumaha be bisa ngahasilkeun
aina uing umur sabaraha cing tebak maranehnya. Uing umur 23 tahun aina teh. Dan orang bisa nyalain atau sorangan ket ngandelkeun saha deui hirup teh kudu bisa nggak up sorangan lamun teu bisa maneh ya sakitu-kitu wae ayana yang bersyukur bersyukur naon atuh kudu berjuang jalmi mah kudu bertempur go gitu nya sakitu. Kalau misalkan aya nu bisa ngedit video nya video hayulah nyin konten bareng gitu nyin konten bareng mungkin nyin YouTube ngagedekeun aran bareng gitu paling hoyong tah juga gitu boga tim gitu nya tim YouTube enak merenanya lamun kos gitu mah bisa menghasilkan bareng-bareng gitu nya dina YouTube ieu cuman da kumaha ayeuna mah budak kararese diajakna geus sararese mikirna teh nyerakeun terus naon gitu nyerakeun da moal jadi duit nyerakeun teh nya bener teh si barudak nya tuh da kumaha cuman sakitulah ti urang nuhun sadayana derak dak dak das sep